Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka mangkelana tu badaya. Cek eta aki-aki teh bari sakirat bedog bah madari dilempageun kana dahan tangkal jengjen. Kitu deui bedog si Kemed dilempageun kana dahan jengjen nu sejena. Cerep. Dua bedog teh narancep dina dahan kai. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Setan, belang si aki-aki peot kerompong teh, ha? Naon maksudna? Make ngahalangan kana karep kaula. Jeung naon sababna, ha? Make bibirueun kana urusan kaula. Bah madari molongos, bari nyeureudeg ka hareup. Maksud kaula mah Arandika teh ulah ngumbar ka kejeman hayang sugemaha teh. Kajian batur cilaka. Sabab kitu peta teh teu hade. Komodeui pan urang teh jelema anu kasebut boga akal pikiran. Anu memangna leuwih ti sato. Yeuh, kisilah. Sato mah najan sakumaha galakna ngahakan sasama sato deui teh pikeun manjangkeun hirupna. Sabab ari sato mah kitu panurutkeun kudratna. Da teu boga budi akal teh ya. Tapi ari Andika nu kasebut jelema anu kasebut boga budi akal anu dileuwihkeun ti sato. Nah, betelenges kejem ngan saukur pikeun neangan kasenangan katut kasugeman hate wungkul, ha? Atuh kalakuan kitu mah ahlak Arandika teh leuwih goreng batan sato anu pang goreng-gorengna. Leuwih galak batan sato galak anu pang galak-galakna. Yeuh, ari ceuk kula mah kisilah urang teh sacara umat manusia makhluk pangeran nu maha asih. Lain kudu silih kakalakeun, silih paehan. Anggur kudu silih tulungan, silih bantu. Lantaran najan Arandika sakumaha gagahna, sakumaha kuatna, jeung sakumaha beungharna. Moal bisa hirup di dunya sosoranganan tanpa aya hubungan jeung jalma sejena. Geuning saur para ulama teh mah urang teh secara manusia kudu hablum minallah hablum minanas. Nu hartina lain bae hubungan sareng Gusti Allah, tapi oge kudu hubungan jeung papada jalma. Reg eta aki-aki teh ngarandeg nyaritana. Sarta red kabah madari jeung si Kemed anu ngajengjen we bangun hookeun. Kaula mah teu sudi dipapatahan ku Andika. Jeung barina oge kaula mah teu butuh anu kala itu patut. Yeuh. Aki-aki peot. Keur naon, ha? Keur naon atuh? Kaula ngelmu kagagahan kabadukan ti baheula. Lamun teu digunakeun. Ye, bikeun kaula mah. Sing saha anu henteu tunduk taluk ka kaula pasti dipodaran. Ngarti? Bah madari ngahaha. Bari curugna ditunjuk-tunjuk we ka aki-aki anu tayalian ti Aki Madhamri urang patrol.
muka beneran keur ngaliwat kalebah dinya. Ih, nya bener Andika mah kisilah geus ingkar tina rasa kamanusaan. Tapi najan Andika teu narima kana katerangan kaula, teu nanaon. Ngan ari ceuk kaula mah nunggeus mah nanggeus beh. Anggur mah eta batur Andika tah geura rawatan, geura urus. Meureun anak pamajikanana mah moal teu ngarasa tugenah ditinggalkeun maot kudu jadi bapa jeung salakina. Aki Madhamri dongko tak-tak jeung turna Naratama dipencet. Saharita getih nu ngaburial teh eureun. Geus kitu wawalu nu tadi dipake merit bedogna Bah Madari jeung si Kemet teh dikebutkeun heula terus dibeulitkeun kana cangkengna. Yah, paduli deuleu lain urusan Andika. Ngan kaula perlu ku musuh kaula si Naratama. Sabab rek diteuk tabeheungna. Itung-itung males kana kajahatan si Sapta bapana si Naratama anu geus mergasa ari kaula. Bah Madari nyereudeg rek ngagusur Naratama. Ih, mangkelanan kisilah. Sudah karunya ari kudu diteuk beheungna mah. Atuh meureun ajal. Ulah sok ngaleuwih pangeran nu maha kawasa. Dalah dina ngeresakeun munut umur manusia teh teu sagawayah kitu bae. Sedangkeun Andika sorangan. Moal salawasna hirup. Boa isuk ninggeto teh bakal ajal. Keuna ku papasten pangersana nu maha asih. Aki Madhari ngahalangan Bah Madari anu rek ngagusur Naratama. Ulah, sogan si laing mah yang nyaho obasan si Madarinya. Mun si Naratama tadi bikin. Ulah sambat kadiaya Andika pasti disasaak. Ngapa gaganti nak musuh kaula. Tah gitu tah ngarti. Kitu na teh berasa berut. Bah Madari narajang Aki Madhamri. Pereupna diumbar ditonjokkeun kana beungeut Aki Madhamri urang patrol. Anu geus katotol lain aki-aki bolostrong. Mangkelanan. Jadi garan Andika teh Madarinya ke lanan Ki Madari. Ayeuna mah kula teh rek mawa ieu jajakan nu cilaka. Sarta Andika hadena mah eta tah geura rasanan batur Andika anu ajal sadua-dua. Karunya da manehna teh lain sato. Aki Madhamri mundur salengkah miceun panarajangna Bah Madari. Yah, paduli dulu. Najan batur kaula. Ada geus palodar. Tapi nu penting mah usuh kaula rek dibawa. Rek dibawa tah ku kaula. Rek dipake tumbal kontrak talun deuleu. Bari sebrut deui we narajang. Ayeuna mah babarengan jeung si Kemet anu dikiceupan ku gegedugna supaya ngoroyok Aki Madhamri. Suruduk atuh si Kemet ngagunakeun gerakan begu nyungkur. Sirahna nyuruduk rek dipake nembrag beuteung Aki Madhamri. Kitu deui Bah Madari sabada ngalegot manehna ngaheumbatkeun pereupna rek dipake nimpug pundukna. Orok aya Aki Madhamri oge rancingas anu lain lumayan. Sakilat sukuna nu beulah katuhu geus ditarik ngalengkah nyerong. Los. Panarajang si Kemet teh nu saterusna nyuruduk ka bawah ku tanaga sorangan. Nu antukna ngagorobas kana rungkun saliara. Sabot kitu Aki Madhamri nahan peureup nu diheumbatkeun ku Bah Madari. Tuh. Dua pigelang diadu satakerna. Jereg-jeg. Bah Madari ngajareg-jeg mundur tiba baranting sababara lengkah. Sedeng Aki Madhamri ngan ukur ngagibeg we badana miceun tanaga serangan lawana.
upama segbah Madari nitenan kaayaan nu jadi lawana sarta manehna mikir pasti baris boga anggapan yen tanaga manehna teh aya jauh disahanapeun Aki Madhamri. Tapi kulantaran geus dilimpudan ku nafsu setan kaayaan kitu teh teu jadi pikiran, malah amarahna beuki ngabudayel hayang mergasa Aki Madhamri anu jadi lawan harita. Bongan jadi panghalang kana karep nafsuna anu mentingkeun kasenangan dirina pribadi. Setan bangsia dipodaran si kuaing. Jerat Bah Madari luncat ngagunakeun gerakan nembrag jagat. Sukuna anu katuhu ditojerkeun pikeun ngahancak dada. Sedang suku anu kenca merengkel keur cadangan pikeun ditejehkeun kana sirah. Dengan dua nana ngangkang keur mepeg mun sukuna poos. Tapi Aki Madhamri rancingeus. Ngagentak sakirat pisan newak suku Bah Madari anu katuhu. Anu saterusna dicentok atau koleang we badan Madari jadi leungit kasaimbanganana. Badanna langsung dialungkeun ka luhur nepi ka roroesan. Kebot we ragragna diuk. Sarta menerpisan kena kana tungkul jengjen urut dituar. Aduh. Bah Madari humaruru ngahuhu. Manehna teu buru-buru bisa hudang deui lantaran cungcurunganana karasa nyeri nyeletit kana ati. Sedengkeun cangkengna karasa asa ngajetruk nepi ka manehna pepelengkingan ngarasakeun cangkengna asa potong. Sabot kitu si Kemet geus nyeureudeg rek ngarontok ti tukangan Aki Madhamri. Nganorok aya Aki Madhamri kaburu ngareret sarta ngagentak we ngareundeg sagemelengna. Are gabruk are koyang we badana ngaliwatan sirah Aki Madhamri atuh gedebut we labuh nyuuh irungna tisungkrut kana akar jengjen. Ogo we ari gabut ari cer we irungna getihan ngawor-wor badis we kecap nu dicicikeun tina botolna. Ceuk kaula oge atuh jeung kitu mah Arandika teh cilaka ku pamolah sorangan. Mending oge ulang eureunnan ngumbar amarah teh. Sabab najan kumaha oge Andika teh moal boga kamampuhan sakumaha adu jadi angen-angen. Ye najan boga ilmu kawadukan kagagahan oge. Lamun seug dipake ujub ria takabur mah moal dipirido ku pangeran teh. Aki Madhamri ngaheheh deui bari neuteub seukeut kalawan lawana. Kuringgal Bah Madari hudang deui. Najan cangkengna karasa nyanyautan tapi teu dirasa sabab hayang males. Montong lobab iwis setan bang. Rasakeun deui ieu pamalas aing. Aduh gabruk we Bah Madari ngarontok. Nu maksudna mah rek nyekek Aki Madhamri. Tapi Aki Madhamri teu ngejat. Malah jigana teh beheungna oge kalah ka diasongkeun. Atuh kak we dua dampa leungeun Bah Madari dipake nyekek beheung Aki Madhamri. Sakilat dampa leungeun Aki Madhamri dipake nyurungkeun dada Bah Madari. Atuh puguh we panyekekna jadi kendor. Taya tanagaan. Sabot kitu gurinjal di si Kemet nyampeuk. Sakilat suku Aki Madhamri teh ditejehkeun dinegerakan tejeh kuda boger. Bener pisan kana tuurna jekluk. Tuur si Kemet disada. Karasana kacida nyerina nepi ka ngarampeol teu bisa nangtung. Tobat duduh. Si Kemet ngagoak bari ngarumpuyuk. Badana namru ngalumuk dina taneuh badis we baju butut kahujanan. Ari Bah Madari sanggeus karasa panyekekna ngendoran. Sakilat sukuna dipake najong palangkakan Aki Madhari. Tapi orok aya Aki Madhari geus waspada. Ngagentak sukuna dilengkahkeun ka tukang. Sarta sakilat leungeunna dihembatkeun ka handap dipake nyepang mumuncangan lawana.
Waduh. Bama dari oge ngagoak. Puguh memuncangan sukuna asa remuk. Koleab. Galeong. Badana gagaleongan teu bisa nangtung ajeg. Atuh bruwe manehna namruk ngalumuruk. Teu daya teu upaya. Salianti nyengir nahan kanyeri. Cacakan da kaulah mangan saukur ngabela diri. Tapi Andika teh geuning teu bisa hoja. Tapi dai kaulah mah moarek ngabinasa ka arah Andika. Ieu anggur mah urang eureunan. Dah eta tah batur Andika gerarasanan karunya tuh. Polona nu saurang mah apa nih ngabayabah gitu. Bari nyarita kitu teh Aki Madhamri ngagentak nyampe ka hareupeun Bah Madari. Karawak we. Suku Bah Madari teh dicerek sarta memuncanganana ditepak. Cager. Pokna bari ngahehe. Kuringal, korejat we. Bah Madari hudang deui. Beungeutna muringis, hatena ngoyopos peot. Nandakeun geus gimir miris. Kalawan teu baca carita, dilak bonyang we mana lumpat notog-notogkeun maneh. Dituturkeun ku si Kemed anu lumpatna ingkud-ingkudan. Bari kituna teh nyusutan irungna ku baju kampretna dumeh getihna terus ngaberbei-bae. Kuno torogan ari kisilah. Ieu babaturan nepi ka ajana beli teu dipiroseha. Kutaya kamanusaana nah. Bari koloyong we Aki Madhamri nyamperkeun Naratama. Kusiwa ngaluarkeun bungkusanana tina sakuna. Heg bitis Naratama anu dewang tapak pakarang teh dipurulukan ku ubar. Sarta bari diusap ku ciduhna. Kitu deui tak-takna anu dewol tapak bedogna Bah Madari. Harita keneh oge taya urut-urutna acan. Hudang jalu. Cek Aki Madhamri bari nepak dadana Naratama. Kuniang Naratama lilir tina kapiuhanana. Brai panona beunta sidik. Nu aya teh aki-aki nu tadi nulungan manehna. Ras Naratama kana tak-takna jeung bitisna anu tadi dewang tapak bedog. Manehna ngaranjug domeh teu karasa nyeri. Ari diilikan si horeng geus taya urut-urutna acan. Geus cager deui. Ret deui manehna ka Aki Madhamri anu ngajengjeun nangtung bari neuteub seukeut ka Naratama. Geus cager deui jalu. Heknya ayeuna mah geus nangtung da musuh Andika teh geus kalabur. Iwa eta tah nu duaan nu ajal ku baturna keneh. Cek Aki Madhamri. Aki, aduh. Atur nuhun, abdi parantos ditulungan. Dijait tina balai. Cacakan upami teu aya Aki mah. Tangtos abdi teh baris paragat nyawa papisah jeung badan. Naratama sorana ngageuri. Puguh gede karumasaan sasat dijait tina pati. Teunana jalu. Da urusan eta mah kewajiban manusia anu kudu silih tulungan jeung pada jalma. Anggur ayeuna mah pek kitu. Geura deui heula. Ameh pulih deui tanagana. Kan cadang sanggeus reureuh sawatara jongjongan. Pok deui Aki Madhamri nyarita. Jalu. Memeh urang pancakaki. Ayeuna mah urang nguburkeun heula ieu dua layon ya. Karunya geus jata tadi diantep kitu bae. Cek Aki Madhamri bari ngaret ka Naratama anu bangun keur ngalamun kawas anu dipikiran leuwih jero. Sawios atuh Aki da marga eta teh. Sayaktos nama sumun nu tadi ngeroyok abdi malih nu ieu mah apan duwi kadoang bitis abdi teh dikampak. Naratama mugen teu daek mirosea kana pangajakna Aki Madhamri.
Ulah gitu jalu. Dajan kumaha oge. Eta teh makhluk Allah. Dina lahiriahna. Mun eta layon diantep bae baris buruk sarta bau. Matak ngaganggu ka batur anu ngaliwat. Dina batina mah lebah dieu urang teh kudu leuwih jembar. Jembar mikir. Sabab upama urang ngubur eta dua layon nu ngandung harti eta urang teh geus ibadah ka Pangeran nu Maha Asih kalawan tanpa pamrih. Seperti tadi apa nanika teh nepi ka kapaehan sabab bitis doang tak dewol kusabab kecelakaan dipergasa ku batur. Tapi panayeuna mah geus cager deui. Najan eta teh cager kulantaran aki nu ngubaran. Tapi ari sanyana mah lain aki nu nyageurkeunana mah estuning kersana Pangeran. Hidup bisa cager jag waringkas sabihara sabihari. Tah ayeuna eta nu duaan. Anu cek hidup musuh hidup. Apa najalna teh lantaran geus pasti na. Nu jadi lantaran dikade ku baturna sorangan. Padahal baturna sanajan sakumaha kijemna oge teh da moal daekeun mateni baturna sorangan. Anu sasa tanagana teh keur dibutuhkeun ku maranehanana. Tapi nya kitu da, bongan polahna, bongan laku lampahna, anu geus ingkar tina kamanusaan. Kabatur hayang ngilakakeun, hayang ngarampog, anu akhirna maranehanana sorangan anu carilaka. Keun eta. Tah kumaha mun tadi hidup geus taya daya henteu katulungan ku aki. Nah, hidup teh ngarasa bari salamat. Cek Aki Madhamri sorot panona neuteub seukeut ka Naratama. Kanca dangu sadayana karasa ku Naratama yen sorot panon Aki Madhamri teh esturing nanceb nyeceb tembus kana batin. Kumaha mun hidup jiga marenahanana. Ajal pada ngantep dilurujurkeun. Nah, kira-kirana teu kebat nyaritana Aki Madhamri kaburu ditempas manten ku Naratama. Mohon kahartos Aki, kahartos pisan. Bari kituna teh jurung gunung, Naratama nangtung, leos kalebak deangan lembur nu rada deukeut. Teu kungsi lagi norojol deui, bari mawa pacul, atuh dakar we nyen lombang kuburan. Sabadareng saya eta dua layon Ki Ibra jeung Ki Juma teh dikubur disalombangkeun. Rek saya ngubur gek deui Aki Madhamri jeung Naratama dariuk deui dina akar kai. Sasat ngareureuhkeun kacape urut bieu ngalilombang. Lain. Ari hidup teh saha kakasih. Saha tuang Rama sareng ti mana pamatuhan teh. Aki Madhamri nalengteng. Aki sateu acan abdi ngawaler patarosan Aki. Abdi sejak ngahaturkeun nuhun kana pitulung Aki. Abdi parantos tiasa salamet tina bahaya pati. Rupina upami teu kabujeng ku Aki mah. Abdi teh moal bawa baris paragat. Naratama ngageuri. Nya, ari syariat nama Aki nu nyageurkeun hidup teh. Tapi ari sanyana mah anging Pangeran nu nyageurkeun hidup. Ngan, sakumaha hidup ngarasa yen nu nyageurkeun teh Aki. Dah, ieu oge kalayan widi Pangeran anu Maha Asih jalu. Urang sakupna manusia anu aya di alam dunya ngan saukur boga kahayang.
tapi anu marangkeun manging Gusti anu kagungan parangna. Nu batak saya bayana mun hidup teh muji syukur ka Gusti Allah sarta nganuhunkeun ka mantenna. Geus bisa salamet tina bahaya pati. Aki Madhamri nuluykeun deui pananyana. Ngaran abdi mah pun naratama aki pun bapa jenenganana teh Abah Sapta. Pokna bari tungkul ras inget kanu jadi bapana yen lain jalma anu regejeg bager. Naratamanya kakasih teh ari eta Ki Sapta Abah hidup teh lain gitu urang padepokan lengkop mati Gunung Haruman. Aki Madhamri nalengteng bari neuteup deui. Sumuh aki hagening aki uning akapun bapa. Naratama malik nanya, ari wanoh mah henteu aki teh jalu. Ngan upamanya tuang rama teh Ki Sapta ti lengkop. Atuh apan kasohor jenenganana teh. Kana naon tuang rama teh damelna tani bae. Aki Madhamri nyelok sok sanajan geus nyahun naon pagawean Ki Sapta. Taeun aki namung punten bae Ki rehna pademelan pun bapa teh kacida awona. Rupina mah taya benten nawe sareng Ki Madari anu tadi bade ngabegal abdi. Pokna bari kuram kirim sasat muka Rusiah nu jadi bapa. Nyakeun bae. Dari kasebut dilema mah tara angger dina hiji martabat. Sugan ayeuna keur kitu boa. Kaharep mah sanunya mun bapa hidup teh balik pikir. Kitu deui. Hidup tong ngarasa era boga bapa kitu lalampahanana. Anggur mah usahakeun malar bisa nempuh jalan nu dipiredo ku Pangeran. Atur nuhun aki. Abdi parantos kenging wejangan anu sakitu ageungna. Anu sakitu mangpaatna. Mugia we atuh. Abdi tiasa ngalaksanakeunana salajengna upami aki kersa mah abdi teh sejak ngaguru. Mugi aki luntur galih nampi abdi. Naratama cumarita bari tungkul. Aki mah teh boga pangabisa anu luar biasa. Balik-balik kanan hidup. Sakumaha anu kanyahoan ku aki. Weh, sakitu hebat. Nah, eta pangabisa teh. Kan eta pangabisa teh. Mun seung dipake niat jahat ka batur. Moal aya kaampuhanana. Sabab sasat papalingpang jeung kudratna manusia hirup. Anu carek ulama teh mah kudu hablum minanas. Kudu aya hubunganana nu hade antara papada jalma. Geuning hidup oge make hayang ngaguru ka akilin. Tah eta teh lantaran hidup jeung aki boga hubungan anu hade. Seperti ayeuna. Tapi mun urang ngan ngagugu nafsu, ngumbar amarah, ka batur hayang nyilakakeun, hayang mateni batur. Wah, moal aya nu daek nulungan. Nya komo Gusti Allah mah moal kersa marengkeun. Sabab sasat jadi jalma anu ngalawan kana papasten Pangeran. Jalma nu kieu nu henteu dipirido ku Gusti Allah teh. Anu pasti mah baris menang cilaka.
baris cilaka kumaha Aki? Naratama bangun anu balilu. Oh nya seperti hidup tadi. Apa eta teh sasat cilaka ku pamolah sorangan. Bongan ngalajur nafsu ngumbar amarah. Padahal mun tadi urang teh teu pada bedang mah. Moal kajadian nepi ka cilaka. Atuh itu oge moal nepi ka nemahan pati. Jeung nu hirup oge cari laka. Bongan urang gadelut. Ari nu gelut teh apan anu eleh ngajampan abugang anu menang pasti baris jadi eusi panjara sarta baris nanggung dosa anu luar biasa. Aki Madhamri reg ngaraneg nyaritana hayang nyaho kana reaksi caritaanana nu katarima ku Naratama. Sumuhun kahartos Aki nanging nyata ku sesahnya merangan hawa nafsu teh Aki. Cek Naratama deui. Tapi da asal daek leukeun mah bisa bae. Apan cenah geuning carek babasaan Ki Sunda mah. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Dah kitu deui. Dina merangan hawa nafsu sarakah. Memang hesena teh lain bebenjon. Puguh sasat merangan nafsu. Sasat nu aya dina diri urang pribadi. Tapi mun urang geus bisa merangan nafsu sarakah. Anu sok mawa sasar ka manusa. Nya boga hirup teh moal linglung teuing jalu. Moal reg Ki Madhamri nyarita nangaraneg diselang ku nyeungeut ududna. Sanggeus hurung dikenyot bueul haseupna meledug mumbul kaluhur. Puguh udud daun kawung nu sirikna sagede inung leungeut. Tah tadi hidup hayang ngaguru ka Akinya. Aki teh lain hawak ku pangabisa. Ngan bae Aki teh geus janji ka diri yen moal rek ngamuridkeun. Ongko Aki mireungeuh tadi pangabisa teh lain nalaworakeunun. Jadi ngan kari ngamanfaatkeunana kana jalan anu hade anu dipirido ku pangeran. Moga-moga we atuh hirup hidup di pawenangan teh bisa mulus rahayu berkah salamet. Dah kitu we jalu. Aki ayeuna rek miang deui puguh jauh keneh lalampahan teh. Pokna bari jung we nangtung. Nah bade ka mana kitu Aki teh? Naratama narenteng hayang nyaho urang mana Aki Madhamri teh. Padumukan mah di patrol bawahan Puncak Cai. Jadi sanyana mah di Gunung Haruman teh tepati jauh ukur sapoe lalampahan lempang. Geus kitu mah jorelat Aki Madhamri lempang nagancang sakedapan oge geus teu kabireungeuh deui puguh nyorang leuweung Gunung Rakutak anu geledegan keneh. Nu kari Naratama sanggeus ngahuleng sawatara jongjongan manehna oge jorelat we indit muru kakidulkeun maksudna mah rek mulang deui ka padepokan Lengkob nu aya di tutugan Gunung Haruman. Kawantu lalampahan budak ngora dur lain jore-jore wasena. Naratama dina lempangna teh isturing sajorelat-sajorelat ngambah jalan satapak. Najan jajalaneun pinuh ku batu-batu ngejalung kiring. Ku Naratama diluncatan we celek ka ditu celek ka dieu. Bangun anu taya kakagok. Harita teh panon poe geus mengok ngulon. Lampahanana memang jauh keneh.
Tapi di seorang kumaneh nama anu belasatan jujurelatan dina wanci surup panon poe teh geus nepi ka wewengkon tutugan Gunung Haruman. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.